Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Urang tiasa ditepangkeun deui simkuring ngaros bingah tiasa nepangan deui baraya Sunda sadaya anu masih kene mikareueus mika cinta karena seni tradisi khususna ieu suling. Sababaraha waktos kapengker simkuring eh, berbagi gitunya, berbagi tips sederhana gitunya nanging efektif ya mudah-mudahan kanggo belajar suling Sunda utamina mah kangge para pemula gitunya. Tah ayeuna simkuring bade ngawanohkeun sababaraha tipsnya sababaraha cara kumaha ornamen dina suling atanapi cengkok sareng segala rupina janten supados dina nyuling teh teu polos aya variasi aya hiasan sareng sajabina aya sababaraha jenis teknik kangge ngahias suling misalna aya namina leot gitunya. Nah eta leot gitunya. Aya namina bintih, bintih sapertos kieu bintih. Nah, eta namina bintih gitunya. Terus aya deui namina puruluk. Puruluk kumaha puruluk? Digabungkeun antawis puruluk sareng leot. Nah, janten kieu. Tetapi digabungkeun sareng bintih gitunya. Nah, bintih, puruluk, leot. Ieu purulukna sapertos kieu. Nah, gitunya. Kedah dilatih supados sampurna purulukna. Sareng leot. Aya deui gelik. Gelik sapertos kieu. Nah, sapertos kitu nya. Digabung puruluk, bintih, sareng leot. Nah, eta sering sok dianggo dina nyuling upami nyuling hiasanana seueur pisan nganggo anu kitu nya. Nah, aya gelikna, aya purulukna, aya leotna. Nah, terus aya tipis tebal atanapi dinamikanya aya ditarikeun terus dihalonkeun dihaluskeun supados langkung variatif gitunya. Nah, tina laun janten tarik. Nah, sareng sajabina. Rupi-rupi istilah dina cengkok atanapi hiasan dinu ngamainkeun suling gitunya. Ayeuna urang cobian salagu gitunya. Lagu naon we utamana mah kangge gambaran Baraya Sunda Sadaya kanggo acuan pembelajaran.
gitunya rupina sakedik contoh gitunya. Upami baraya sadaya baraya Sunda sadaya panginten sering latihan mah bakal langkung maher ieu mah mung sakadar istilah nama dasar anu paling dasar supados baraya Sunda sadaya anu mikaresep atanapi hoyong tiasa nyuling janten tipna atanapi aya sababaraha istilah dina suling Sunda gitunya aya ngalamus terus aya hiji deui anu namina gebos teh gebosnya gebos janten sorana rada ngaheas gitu rada ngaheas sareng udara atanapi hawa anu dikaluarkeun teh teu lebet sadayana kanu lubang ieu kanu lubang suling ieu nya terus ieu seperti itu upami teu ngagebos mah janten kieu suantana nah itu benten sareng digebos mah nah janten aya hawa anu diwadahan dina rongga-rongga ieu sakedik gitunya janten aya supados aya tanaga gitu tanaga sareng si udara teh aya nu kaluar tina sisi-sisi ujung-ujung bibir ieu dina ujung-ujung bibir ieu tah rupina kami tementawi sakitu heula pelajaran atanapi cara-cara dina niup suling atanapi urang apal atanapi wanoh istilah-istilah dina suling anu tiasa digunakeun upami urang bade nyuling supados langkung variatif gitunya henteu polos